Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka pitulung pangeran deui bae. Ceuk Aki Sidik ngagarendeng. Bari hate mah teu boleh ngarasa helok. Komo mireungeuh kaayana si Colat jeung si Rawun. Mani kawas nu layeut pisan. Dalah kamanehna oge si Colat teh semulindeuk teu jiga-jiga sato galak. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Dupi Aki ieu teh kalersan bae sumping ka dieu. Gumilar nanya. Pugu ngahaja neangan hidup oge. Rek ngajorag si Majid kalemurna anu di Sibalieur. Gok teh jeung si Colat anu ngagugujeg maksa mawa si Rawun. Paingan beda aya hidup di dieu. Ayeuna mah hidup geus kapanggih di dieu. Kalawan geus salamet belejag teu sakara-kara. Hidup tong waka ingkah. Daguan heula Aki rek terus ka Cibalieur. Pikeun ngayakeun balitungan jeung si Majid. Ceuk Aki Sidik temong pamulu lalaki sajati. Geus teu jiga-jiga nu sok menekung, bari ngucel tasbih ayeuna mah. Sawios atuh teu kedah teuing ku Aki bade dilawanan ku abdi we, da ayeuna mah tos kiat. Ceuk Gumilar. Demikeun, lamun ieu urusan jadi rambat kamale kanu sejen. Ongkoh ngarasa melang deui. Sanajan bener Aki Sidik teh geus tembong gowosena, basa ngubaran tadi. Estu matak helok naker. Secara dadakan manehna bisa cager kalawan teu sakara-kara. Jana lain Aki sombong atawa ngahina ka hidep. Perkara si Majid ku Aki pilawaneunana. Ceuk Aki Sidik pinuh ku kapastian. Percanten Aki, namung ieu teh pan malulu urusan abdi sareng manehna. Janten direngsekeunana oge kedah ku abdi pribadi. Kawuwuh abdi kedah masih sanggem ngayonan dina urusan ngabela keadilan sareng bebeneran. Apan saur Aki ge teu kenging satengah-satengah. Perkara maot lain urusan urang anging pangeran. Gumilar ngebrehkeun pamadeganana. Memang kitu pisan jana. Dina nggoni ngabela keadilan jeung bebeneran mah tong sieun paeh. Lantaran satungtung kadoliman masih keneh dilakukeun. Sok sanajan unggul. Tapi pikeun anu nanjeurkeun keadilan jeung bebeneran
anu dipirido ku pangeran. Najan leungit hiji pasti datang deui saketi. Sing percaya kasep eta teh kitu ditinggal ti karuhun urang ti zaman Sunda Jaya, zaman Prabu Siliwangi Nyakrawati. Cek Aki Sidik rada ngahulang. Kumaha Ki ku kupingan teh gumilar teu kebat. Nya kasep. Tapi keun we eta mah jaga isuk ning geto ku Aki didongengkeun deui. Lamun aya umur, aya widi pangeran. Aki Sidik neuteup ka gumilar. Bogoh. Ayeuna mah geus jadi pasualan sarerea ujang. Urusan antara si bener ngalawan si batil. Si Majid muncul lantaran ngabelaan si Gobang muridna. Ayeuna Aki rek maju ngayonan si Majid. Lantaran Aki rek nembongkeun ka Nyaah jeung kabela kanu jadi incu. Anu matak munasabah pisan. Lamun Aki ayeuna nu kudu maju ngayonan si Majid. Aki Sidik nembongkeun deui pamadeganana nu hese dibantahna. Sanes Aki munculna pamajid teh sanes ngabelaan si Gobang. Ieu mah rupina aya hiji pasualan anu lepat hartos nu didadasaran ku fitnah ngabengkahkeun antawis abdi sareng pamajid. Kutan? Nah kumaha kitu? Aki Sidik kaget. Abdi pribadi tacan ngartos kumaha duduk perkara nu saleresna. Nu mawi kanggo ngajelaskeunana teu aya sanes mung abdi kedah adu hareupan sareng anjeunna. Tapi Aki sang si Majid teh lain bantrak-bantrakeun. Apa nu geus kabuktian ke geuning hideup? Anu geus bisa segala ulin maen po? Teu munggah peta. Aki Sidik neuteup deui. Sarapok nuluykeun nyaritana. Maen po teh gerakan lahir jasmaniah. Najan hidup sakumaha pinterna, sakumaha lincahna, boga tenggelan-tenggelan nu matak mateni. Mun disangharepkeun jeung anu pada kosong. Anu pada kosong batina. Tacan ku aya nu kuat. Tapi kabisa hidup disanghareupeunana teh kana pangabisa jeung wawasena pamajid nya moal nempi. Manampir lantaran maehna mah jelema eusi luar jerona. Boga tenggelan semu gunting. Anu sing saha nu kakeunaan pinasti bakal tutung. Oge cek beja mah cenah manehna teh dugal luar biasa. Demi ulin anu dipakena nyaeta ulin madi anu luar biasa tarikna. Dina ulin madi mah manehna teh geus hatam. Tapi hidup apa najan teorina ti Aki geus nyaho apa tacan sakumaha lilana jeung tacan boga pangalaman. Nyuhunkeun piduana bae Aki, mugi-mugi abdi sing dipasihan kakiatan. Atuh saha nu uninga ku pitulungna Gusti Nu Maha Kawasa. Anjeunna janten eling tina kakaliruanana. Walon gumilar lirih pisan nyaritana teh. Nya memang bener kitu. Naon hartina kekuatan manusia. Najan carek paribasana bisa ngapak mega ngukir langit. Upama dibandingkeun jeung kakawasaan katut kawenangan Pangeran Nu Maha Kawasa. Manusia sakumaha gagah rongkah, sakumaha pinter jeung luhungna. Aki yakin moal aya nu bisa ngarungkadkeun jagat marikeun bumi. Tong boro kitu. Saha jelemana nu bisa ngayakeun panon poe.
nu bisa nyaangan alam dunya atawa jelema ngayakeun jelema. Aki yakin moal aya nu bisa, tapi mungguh keagungan, kawenangan jeung kakawasan pangeran lain mustahil. Aki sidik ngahulang deui, kawas aya nu dipikiran. Tetep aki teh mang. Tapi nyari kekeh teuing mah teu nanaon. Aki jumurung. Ngan wayahna hidup kudu daek digembleng heula. Ngayonan si Majid mah ulah sabongbrong. Duh, aki nuhun atuh aki. Gumilar giak bawanin ku atoh disaluyuan ku aki sidik. Ira ngawitanana aki. Kege peuting nya teu naon. Ngan ayeuna aki terek nyelang heula ka lembur. Bisi sini ni arep-arepeun. Oge rek ngabejaan. Aki hidup ki uhin jeung ki raksa. Lantaran kunyaksianana hidup kasoran ge sarta terus ngaleungitna teu wudu jadi nyusahkeun ka sararea. Kabeh oge eueuh nu ngaragragkeun cimata. Har. Nah aruningaeun kitu. Gumilar kaget. Puguh we. Balah waktu ujang geus ngagoler teh. Pan si Majid teh terus dikoroyok ku opatan. Nya kitu dawuh nu mahi. Kabehanana ting golok-gok arutah getih. Memang hebat si Majid teh. Ku opatan kusaha aki? Aki hidup Pauhi, Ki Raksa, jeung Arman. Nu saurang deui mah. Aki sidik ngadadak eureun nyaritana. Diselang ku ngagelinyuh heula. Saha aki nu saurang deui teh? Gumilar bangun teu sabar. Sri Kandi petetanana Ki Raksa. Nyarum. Gumilar mencerong kaki sidik. Siapa beungeutna euceuy. Nya sadeui atuh. Aki sidik inguk bari imut. Aduh. Boa-boa. Gumilar pinuh ka hariwang. Teu nanaon. Kamari oge de geus sabiasa deui. Kan barang aki natanyakeun ka ditu, sugan teh Ki Raksa geus nyahoeun saha si belang nu sabenerna. Nya kabuka weh Rusiah sarerea. Teu wuduh nyarum mani kapaehan. Malah kahayangna mah nyarum jeung Arman teh rek milu ngan ku aki dicaram. Ceuk aki sidik mere katerangan. Gumilar ngahulang ras inget kanu mangkuk dikontrakan pang-pangna mah ka Nyi Arum jeung kakolotna. Diwawaas teh kumaha ngajarnghokna. Sanggeusna nyarahueun yen nu dipiceuceub sarta salilana jadi bahan sindir sampir teh geuning sanyatana mah nu sok diparuji diaralem kumaranehanana. Lantaran geus karasa kumaha kabelaanana. Geleger. Lambak laut kidul nu geus kakoncara motah jeung gedena nandingan gunung. Pating surungkuy tibelah kenca jeung katuhu. Anu satuluyna diadu ngadatangkeun sora nu ngageleger. Teu beda we ti gunung Rugrug. Cai laut muncrat ngagalura. Galungan. Lambak buyar nimbulkeun budah laut nu mayak pak bodas.
les leungit dari lah surungkuy deui datang gelegar deui disada kitu jeung kitu boh beurang boh peuting taya eureuna satungtung dunya masih keneh muter mah atawa satungtung cai laut tacan saat sanajan tetep maneuh dina tempatna nu biasa lambak teh teu boleh susurungkuyan we surungkuy deui bari ngaluarkeun sora nu matak ngeundeurkeun jajantung. Lamun seuk urang pangangguran nitenan kana lambak-lambak keur pating surungkuy. Komo lamun seuk kabeneran caang bulan mah urang pasti bakal kabireungeuh yen di tengah-tengah persis di mana tempat diaduna dua lambak aya ting parentuh dua titik hideung anu mun beuki ditelek-telek mah eta teh titik nu tayalian jirimna dua manusia nyaeta Aki Sidik jeung Gumilar. Nya didinya pisan di tengah-tengah di antarana tepungna dua lambak nu diadu pating jelegur. Gumilar dilatih ditempa digembleng jasmani rohanina. Unggal peuting dibenturan digebot diasah ku dua lambak saanak gunung anu pating surungkuy ti kencak katuheunana anu teu eureun-eureun neumragan kana badana. Mun ti beurang Gumilar dipentrang dina panasna panon poe sapoe nang kuban sapoe nang karak anu dilakukeun dina kikisik sisi basisir luhureun keusik laut nu karasana nerep-tep panas. Dina sasena reureuh Gumilar dididik rohani batina diparaban ku rupa-rupa elmu panemu popokona sangkan kuat batina teguh imana. Maksud Aki Sidik pangna Gumilar digembleng di laut sangkan laer aisanana landung kandunganana sabar darana tahan ku gogoda rancana dina enggoning lumampah nanjeurkeun keadilan jeung bebeneran. Tunggut kalinduan teu gedag keanginan teu gembangan teu renjagan. Ari pangna dipoe dina kikisik sangkan kuat dina enggoning merangan amarah anu manaskeun hate kaituna bakal nimbulkeun ujub ria dir jeung takabur. Dibarengan ku ngariksa diri dina ngalatih niiskeun pikir supaya aya timbang jeung tinimbangan kuat timbang tarajuna. Gumilar ngahaja diibunkeun ditiriskeun ku Aki Sidik pikeun ngalengkepkeun jeung nerapkeun elmu panemu nu geus kaalaman ku Aki Sidik nggoning ngigelan motahna kaayaan zaman jeung nu ngajamananana. Mimitina mah hampir-hampiran teu tahan Gumilar teh nampak panggembleng anu sakitu beratna. Tapi dipikir deui geuning ini moyang mah kabejakeun aya nu 40 poe 40 peuting mati geni teu sakara-kara. Malah aya nu tatapa nepi ka dibeuritan ku ari-arian bakating ku gentur tapana. Geuning teu burung we kalaksanakeun. Nya ieu pisan nu jadi pangdorong kamanehanana. Gumilar nepi ka bisa hasil kalawan nyugemakeun nampak panggembleng sabulan lilana. Kanca dangu ari nu mangkuk di kontrak nyaeta Pauhi jeung Ki Raksa sapiri umpi. Sanajan geus leuwih ti heula di bejaan yen wijana salamet teu sakara-kara sarta dina bulan-bulan ieu moal waka bisa nembongan lantaran aya kepentingan. Teu burung ngarasa deudeupeun oge. Teu boleh wijana teh diarep-arep teu gerajol datang. Komo Pauhi mah mani lengok deui kalah nyeri beheung sesongeteun.
Kalah dina hiji poe mah torojol teh aya semah nu teu disangka-sangka datang. Mangsal hapi kapilanceukna malah datangna teh bareng jeung hiji lalaki nu sama sakali teu wawuh. Anu tayalian eta lalaki teh nyaeta Asmita, bapana Gumilar. Nya teu wudu atuh pauhi teh dagdag deg-deg kadatangan ku dulur teh. Aya sono aya bingung. Sonona puguh jarang papanggih. Bingungna puguh Wijana teh keur eueuh di dinya. Sarta nu kateranganana can puguh bule hideungna. Waktu Aki Sidik ngabejaan teh cukup nyebutkeun yen Wijana moal waka bisa tereh-tereh nembongan. Lantaran aya hiji halangan anu kacida pentingna. Waktu mangsal hapi nanyakeun Wijana, komo bari jeung nyebutkeun yen ieu lalaki nu marengan teh anakna pribadi, nyaeta bapana Wijana. Beuki we tambah-tambah Pak Uhi ngarasa bingungna. Sakedapan mah manehna ngahulang, teu bisa buru-buru ngajawab. Tapi sanggeusna dipikir dibulak-balik, ditimbang-timbang pihadeunana, barabat we ku Pak Uhi dicaritakeun sabalakana. Taya nu dikilungan, taya nu dipindingan. Kitu kaayaanana Wijana dina tindak tandukna jadi bahan pamujian batur jenuk balarea. Ngan anyar-anyar ieu kungsi kasoran ku pamajid jago ti Cibalieur. Tapi nurutkeun Aki Sidik mah nyaeta nu nyaheun ka Wijana. Cenah ayeuna aya dina kasalametan. Ngan dina bulan-bulan ieu mah tacan bisa nembongan. Lantaran aya hal nu kacida pentingna. Duka naon teu disebutkeun. Cicingna ayeuna teu bisa dikanyahokeun di mana-manana. Malah babarengan jeung Aki Sidik. Anu oge manehna eueuh di lemburna. Nu aya teh ngan pamajikanana wungkul. Tamat nu cacarita. Nya lain deui mangsal hapi ngarasa ngenesna. Leuwih-leuwih Asmita nu jadi bapana. Papisah ti keur lembut keneh. Rajeun rek tepung di imahna Kiparta teh ya. Kaburu kahuruan, malah budakna terus leungit. Ayeuna geus ujub bakal kapareng tepung, malah geus dicita-cita. Bakal kumaha suka bungahna, panggih jeung anakna anu geus jangkung. Kari-kari teu kasampak deui bae. Ngagugu nafsu mah, jadi nyal we geuleuh ka pamajid. Kahayangna mah terus we harita keneh ge menta dianteur ka tempatna. Ngan dibejaan ku Pak Uhi ngalawan pamajid mah teu meunang gagabah lantaran jelmana luar biasa hebatna. Wijana oge kurang kumaha tanggohna. Di dieu teh taya tandingan. Teu burung geuning kasoran. Ongkoh mangsal hapi oge deui ngahulag. Teu hade cenah datang-datang jol-jol nyieun kaributan. Eukeur mah aya patula petalina jeung tuan kawasa. Turug-turug ngingetkeun kana talatahna nu ditepikeun ku Aki Sidik. Mana teu gancang-gancang nemongan oge, meureun aya maksudna nu aya hubunganana jeung pamajid. Geheul sarebu keheul, hareneg sarebu kali hareneg. Asmita tungtungna mah daek teu daek kapaksa nurut kana kaayaan. Sakadar pikeun ngubaran kahandeueulna, manehna teu boleh tatanya ka Pak Uhi. Kasifat uwa meureun. Nurutkeun pancakaki mah. Nanyakeun tina hal ihwalna nu jadi anakna. Nu salilana mimilu jeung Pak Uhi. Atuh ku Pak Uhi sakur nu nyaho mah diterangkeun sacara welena yen Wijana teh ngabogaan sifat-sifat nu kacida hadena. Wedi asih kanu leutik. Nyaah heman kasasama. Kapan pangna manehna di dieu nentang tuan kawasa oge. Eta teh bakating kunyaah karahayat leutik. Anu salilana aya dina tekenan jeung panghinaan ti usung esangna. Ras Asmita kamangsa baheula waktu nu jadi anakna barang brol gelar kadunya.
Apan nyaharpanana teh kieu pisan, hayang boga anak sing aya gunana dina hirup kumbuhna. Ari ayeuna sasat kalaksanakeun kahayangna. Atuh teu kira-kira manehna ngarasa bungah jeung bagjana. Bari nyurucud Cipanon lantaran ngadadak. Ras deui ka pamajikanna, tada teuing ngarasa suka bungahna. Manehna muji syukur kanu agung, ngarasa yen kahayangna diijabah ku pangeran. Kanca dangu sadayana, kumaha Asmita pangna bisa anjog ka kontrak Miramare kalawan bebarengan jeung bapana Mang Salhapi. Memang panjang lalakona. Waktu baheula Asmita ti gebrus teh kana jurang. Peuting-peuting geuning alatan gelut jeung hiji jelema anu teu wawuh. Padahal eta teh bapana pribadi nyaeta Mang Salhapi. Saterusna manehna aya 2-3 kalina ngadatangan lembur Cigasti. Dibelaan nyamur-nyamur nyaeta neruskeun maluruh nu jadi anakna. Teu kira-kira hareunegna lantaran cenah budak Kiparta teh ngaleungit bisa jadi aya nu mawa. Sarta di tempat ieu keneh Asmita menang raratan tina hal ihwalna nya esih pamajikanana. Ngan nya kitu deui matak hanjeru pisan lantaran nya esih teh ti Cikamiri geus ingkah deui duka ka mana. Saterusna Asmita hirup susulumputan di lemburna. Matuna oge miminengna mah di pasir tonggoheun kampung Cicapar. Di saung urut baheula ari keur ngareng. Najan aya oge imahna tapi teu wanian ngadatangan lantaran keur buron ti pangbuian. Basa ngadenge beja Lurah Barja dipocot sarta diganti ku Unan anu jadi sobatna pisan. Kaselir ku Balarea dijenengkeun lurah. Teu kira-kira Asmita bungaheunana boga rasa aya pikeun panyumputan. Si Barja geus teu sihungan deui, malah jadi tibalik dekok. Urut lurah teh jadi buronan wajib lantaran geus nyieun rupa-rupa kajahatan. Peuting-peuting haja Asmita nepungan Unan bari susulumputan. Baranggok teh tetela Unan bungaheun jeung midulurna teu kapalang. Manehna nyaho pangna Asmita unggah balewatangan teh nyatana mah pokalna Barja. Anu matak teu talangke deui. Perkarana ku manehna digugat. Malah manehna sorangan jadi saksi pikeun nerangkeun nu sabenerna. Memang bener. Dina ngajual areng teh Asmita teu make surat izin cap singa. Tapi lain salah Asmita. Lantaran Asmita geus mayar ka desa. Pokna Barja mah cenah eta teh duit keur meuli suratna. Ari buktina duit ditarik, surat idin mah teu dibere. Ari disedak-sedak ditanyakeun ka Barja, "Nu harita jadi lurah?" Jawabna, "Keun bae cenah da sarua keneh ieu." Najan boga surat ti juragan bos oge. Ari ku lurah teu diidinan mah tetep keneh we moal bisa ngareng. Kitu diantarana katerangan Lurah Unan anu diajukeun ka Gegeden di Garut. Puguh nyaho Barja geus nyoko kana kajahatanana. Gugatan Lurah Unan diperhatikeun. Waktu digugat perkarana, Asmita dibebaskeun tina tuduhan sarta hukumanana. Atuh lain deui Asmita bungahna sarta tumarimana ka Lurah Unan. Ayeuna manehna geus bisa bebas deui ku melendang di lemburna. Tapi teu kira-kira ngarasa kagetna. Barang asup ka imahna. Kabuktian baju tina kulit maung, sihung maung jeung peso balatina geus eueuh tina tempatna. Ngan barang manehna meunang beja ti paehon. Yen ti heula ka imahna kungsi datang Mang Salhapi
anu karek bebas tina hukuman. Sartangan sapeuting ayana. Esukna las bae eueuh deui. Kakagetna jadi diganti ku rasa bungah. Dumeh bapana geus kaluar tina hukuman. Geus tagwe dina hatena. Yen barang-barang nu leungit teh tangtu dibawa ku bapana. Pangna indit bisa jadi rek neangan Nyi Esih. Gitu pamikirna Asmita harita. Kanja dangu sadayana. Hiji waktu Asmita indit ka kota. Sajabana ti hayang ngasaan ulin teh ongkoh bari neangan Nyi Esih sugan panggih. Geus kitu we kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Kabeneran Nyi Esih kapanggih keur lalanjang di hiji warung sangu di Jalan Pasar Baru. Atuh sabada nyacapkeun ka sono sakumaha biasana nu anyar tepung. Sanggeus aya tauna papisah. Nyi Esih harita keneh dipamitkeun ka dununganana terus dibawa ka lemurna nuluykeun deui rumah tangga nu geus taun-taun teu kapalire. Bari ngadago mangsal hapi nu teu jol datang. Geus bogoh anakna mah taya hawar-hawarna acan. Di teangan mah geus burber ka ditu ka dieu. Teu ngurus dikacape tapi lebeng. Geus karuhan kitu mah tara dipika inget teuing. Asmita ayeuna jongjon. Usahana maju pisan. Lantaran dimodalan ku Lurah Unan meulieun areng ti Cikajang pikeun dikirim-kirimkeun ka Bandung. Cicingna ayeuna pindah ka Nangkapait supaya ulah jolok teuing. Meuli imah teu jauh ti tokona. Babah Gondok geus tarang ngunek-ngunek deui ayeuna mah. Lantaran dicaram ku Lurah Unan. Memusuhan teh ulah katutuluyan. Ongkoh si babahna ayeuna mah kacida sumolondona ka Asmita. Kungsi sanuk-sanuk menta dihampura. Sakali mangsa waktu Asmita ka Cikajang muguhkeun pesenan arengna. Dumadakan keur manehna dahar di warung gule Bang Entong. Aya nu ngadarongeng duaan. Bari bararang dahar cara manehna we. Didenge-denge teh sabaraha kali nyebut-nyebut ngaran Wijana. Ari Wijana teh apan cek urang Cigasti mah cenah ngaran budak Kiparta. Anu sanyatana mah anak pribadi manehna ngaran aslina mah Gumilar. Beuki komo ngarasa kagetna. Eta dua jelema teh nyebut-nyebut ngaran bapana deui, mangsal hapi. Tina bawaning ku panasaran. Kalawan teu siga-siga nu ngahaja manehna milu ngobrol. Sarta salila-lila kokoreh kateranganana. Eta dua jelema teh ngadongengkeun Wijana incuna salhapi urang Cipacing anu mumusuhan jeung guruna. Si horeng maranehanana teh murid Bahdira asal urang Cisurupan. Harita maranehanana rek baralik dumeh guguruna geus tamat. Teu ngengkekeun deui. Sanggeus manehna natanyakeun ka urang pasar di mana pernahna lemur Cipacing. Belenyang we indit nurutkeun panuduhan. Datang ka Cipacing teu hese neangan di mana imah bapana. Ari gok ari gabrug ge papuket nembongkeun dia kasonoan. Aya puluhna taunna kitu atuh tepat tepung. Ayeuna parang papanggih deui nyamuna sabah duanana paungku-ungku hujan Cipanon. Sanggeus lalar meusan mangsal hapi mani murudul sagala ditanyakeun. Iraha balik ti panjara kumaha Nyi Esih geus panggih deui atawa acan. Nah bener geus boga anak. Bejana baheula leungit. Kumaha ayeuna geus kapanggih naha teu dibawa geus sagede kumaha. Ah pendek nama teu puguh jawabeunana. Ngadenge pananyana oge mata kawer. Duh kelanana tuh abah. Ulah waka seurting patarosan. Abdi mah hoyong terang heula sareng hoyong pendak heula sareng Wijana.
dupi ayeuna ka mana geuning teu katinggal. Ceuk Asmita neuteub, ai geuning nyaho menang beja ti saha. Ha Mita, yen abah ngukut budak. Mang Salhapi malik nanya, nya terang we abah, dupi ayeuna ka mana kitu bah? Buku kernya abah ka Cigodeg, hayangeun ulin we meureun, ulah kurung batok teuing. Nah, di mana kitu abah kengeng budak teh? Aya nu masihan? Lain menang pamere. Ngahaja menang nyokot. Menang nyokot ngabongohan ti urang Cigasti. Teu kahar ti abah ge. Jojoroy we nyaah kaeta budak teh. Harita teh umurna meureun kakara 10 tahunan mah. Eta meureun. Pedah cingirna nu kenca sarua jeung abah pada buntung. Kan ieu mah buntungna ukur sabuku, kukuna wungkul. Nyanakna teh waktos imah bapana nuju kahuruan gitu. Asmita nanyana ngahegak ayeuna mah. Geuning mita nyaho. Mang Salhapi anu ngarasa kaget. Atuh da abdi ge nuju aya di dinya, ngahaja bade menta budak ka Kiparta. Mung kabujeng kahuruan. Sareng abdi disangka bangsat deui. Atuh teras we mabur. Walon Asmita bari mereketkeun maneh. Ngaguguh teh mah. Geus hayang geura ngabejakeun. Yen Wijana teh saenyana mah Gumilar, anak manehna pituin jeung incuna Mang Salhapi. Masya Allah. Nepi ka tepung ya harita teh. Mang Salhapi gogodeg bakating kaget. Lain mita. Budak nurek dipenta ku mita teh. Nah budak nu ku abah dibawa gitu. Nya sumuhun budak nu cingir kencana buntung sabuku. Oge nu dina walikatna aya tanah hideung ngeceplok. Walon Asmita. Ai. Odanya si jana oge dina walikatna aya tanah hideung mita. Mang Salhapi beuki kaget. Ta eta cirina pun anak nu leungit teh abah. Nya cenah aya wartosna di Kiparta. Ari bade disuhunkeun kabujeng kahuruan. La ilaha illallah. Atuh anak itu masih jana teh budak maneh. Paingan jojonya we atuh da puguh ka incu sorangan. Mang Salhapi gogodeg maneh kerep nembongkeun ka kaget anu pohara. Leres si ujang anu leungit abah. Gumilar ngaran asli nama. Wijana soal teh panginten dilandi ku Kiparta. Dupi abah harita teh. Teras bae ka dieu nya. Kan barang abah kaluar ti Cigasti. Di jalan aya nu megat. Meh bae budak teh leungit. Ngagurubag kana gawir. Rupana bae kadupak ku nu megat teh waktu dibantingkeun. Untung we harita keneh kapanggih. Lantaran nyangsang dina saliara. Nu dibantingkeunana mah buah paeh bahirup da teu kecet-kecet. Tapi cenah ceuk si jana mah terus mabur da kadenge gogorobasan. Kumaha abah? Kutan harita teh abah? Kapan abdi abah nu dibantingkeun teh? Masya Allah. Panyana teh harita nu nyusul. Paingan abdi teu kiat da ngalawan ka bapa sorangan. Asmita bener-bener kaget. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kancanya.
insyaallah enjing jaga nenggeto ihanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca, hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.